terusna dilebetan ku amil jantan roba mantap disebut nawasir. Nawasirul ibtida kabari dua secara ayat kahiji af'alun kadua burukun kahiji fi'il nomor kedua harf. Mana fi'il fal af'alu nawasirul ibtida golongan fi'il hiji kana wa afatun kedua af'alul muqarrabah nomor katilu donna wa afatun kana jeung awatna sabaraha tilu dengan af'alul muqarrabah jeung awatna sabaraha af'alul muqarrabah teh 11 sabaraha jeung ge 11 muqarrabah aya tilu roja tilu jeung tilu kena suruh 5 juga 11 Muhammad dona jerawatna 20 dona jerawatna 20 yakin 5 ini yang yakin berapa yakin 5 Tuhan 8 hasil 7 jumlah 20 tak golongan apa mana golongan huruf ya wal huruf hiji ma wa ahwa Tuhan sebarang opat ma tuluy la tuluy lata tuluy in ma la lata in wala allati linabil jinsi ditambahan inna sarta wa eta nawasidul tidak golongan ham sok ayeuna nu dipayunkeun ka kunaon pangnakana dipayunkeun tos maklum li annaha umul babi lima zidi ahkami asmawi ngobrol tilula li annaha karana sanya nakana umul babi eta pokokna bab nawasih kunaon lima zidi ahkami karena ada hukum anu leuwih pikeun lapat sokana wa watu itu ari kana jeung awatna secara heula wa kulluha af'alun ittifaqon illa laisa kana jeung awatna anu jumlahna 13 sadayana ge kalimat fi'il ittifaq kecuali lapan laisa kumaha laisa padahal bal jumhur ila anna fi'il cek jumhur ulama laisa tetap fi'il nan wadaha bal farisi fi ahadi kaule Imam Al-Farisi berpendapat dina salah satu kaul nah jeung Imam Abu Bakar bin Syakir dina salah satu kaulna bahwa annaha harbu alilapat lain sama termasuk hal tapi tetapi jumhur fi kumaha itu ari kana jeung awatna amalna tarfahu kana tadas manwal khobar tansibu kana sayyidan Umar ari atos ngalobatna kana lapad kana jeung balad-balad namana dolak batat jeung ngapikeun kana dharma eta sadaya amalna tarfa'ul mubtada'at wa tansibu barohu narofakeun kana mubtada ngajabarkeun kana khobar anu dirofakeun disebut isim kana nu dijabarkeun disebut khobar
Ya. Oh. Nah, iya kana sareng akhwat na anu 13 beramal tarpakul mubtada akhwatan si berdadar talagi 2. Kesara wa hadhil af'alu kismani. Kabagi 2 mana hiji maya malu hadal amala bila sartin. Beramal karena ia amal tarpaul mubtada akhwatan si berobat teh make syarat nusina aya 8 hiji kana 2 dola tilu bada adha asdaha amsa soro lain tak eta sadaya amalna kekedah kanggo syarat. Bagian kedua wama layak malu hadal amal illa bisartin. Itu bisa beramal kecuali kudu pakai syarat. Nah, dibagi 2 bahwa kismani hiji ma'yus taratu fi amalihi ayat ditahu nafyun labdon al takdiran al sibunab it. Aja anu syarat amalna teh kedah kapayunan ku nabi na imma labdon atawa dirat atawa kapayunan ku side nabi buktosna nahi atawa doa jadi ngerti nahi atau nabi doa mana mata ketar jamatan besina aya 4 jadi jala 2 bariha tilu patita 4 intaka maka terjadi jala bariha patita 4 ayat wahadil arba'ah katakan iya 4 jala bariha patita intaka nyeba'atun yesi hinapin awinapin bisa beramal namun kedah dituturkan diikutkan karena nabi atau karena sibuk nabi nyata secara yustarotu fi amalihi ayat dikabu nafyun labdon al-takdirat al-sibuna in resina ayah patiji jala 2 bariha tilu patina opatin contoh nabi labdon ma zala zaidun qa'iman ma zala turun saat jaya bunam jaya iman eta anu ngadot amil jala man asal mentada jaidun asal robar ayat nabi nalap dong contoh nabi mukodar kalu tallahi ta'uta jokuru Yusuf ayat ta'uta jokuru Yusuf ta'u dinapati ayat tahu tak tahu tapi ayat nanti ngan ditakdir dan takdir nama la tak tahu mana la tak tahu tajur Yusuf jelas mana amilna tak tahu mana isimna domir bos takdir wujud kabarna jumlahkan huruf. Nah, untuk syarat wala yudakun nafi ma'ahad kiasan illa ba'dal qasam. Kemenang dibuang nafi sarta lapan tabi'ah secara kiasi kecuali sabada qasam. Cara contoh eta Allahi tahu. Jadi kalau bisa ngabuang nafi bareng jeung tabi'ah secara kiasi kecuali dina sabada qasam. Umahalang itu dina qasam wa qad saddal hadis di dunia qasam. Sad ngabuang nabi lamun henteu sabada qasam. Contoh dina siran baharna bahar wafir qilna Qaddas bin Zuhair. Ina saat nage Qaddas bin Zuhair. Wa abrahu ma ada mallah
bihamdillah imun tatikon majida wa abroh jeung teureun kuring ma agama tina saragi ngaranggengkeun sa Allah kaum abdi bihamdillah barina muji ka Allah mun tatikon eta anu nyarios mantat rehewae mulia jan mun tatikon eta anu mulia majidan tur eta anu bagiran mana contohnya abrohu nabi buang takdir nama la abrohu mun tatikon majidan aek sohibat nitokim wajawadin sohibat nitok wajawad majidan bager mun tatikon nitokeh mulia mun tatikon eta anu ngagaduhan kamuliaan majidan tur eta anu ngagaduhan kamuliaan tuh satu contoh si behna piheula wal murad bihi nu dimaksud ku si beh nabi kahiji naji contoh la tajal iman teureun anjeun iman eta anu ngade contoh dinasiran bahar khotib fa'ilatun mustaqilun fa'ilatun so'isamr wala tajal zakirol mau di panitia dolar sohi hai sobat nunada murahan ada nama sohi samir kodo persiapan anjing kudu singkil anjing wala tazar jeung ularek turun anjing zakirol mauti etaan eling kana mau panisian karena moko yang karena maut dolalun eta kasdasaran ngabinun anu jelas itu dolalun mana contoh wala kasal zakiral mau tisok asal udah warna anta zakirul ayat apa yang nomor kedua anu dimaksud di sini nabi teh acuan maka nah doa anu nabi ieu teh contoh la yazalullahu muhsinan ilaika la yazalu muda urun saha Allah muhsinan eta anu damal kasayang ilaika ka anjeun mohon tak laknati bimana termasuk sidehna contoh dinasiran baharat koilna zurrumah goilan ala yaslami yada rohniya alal bala wala zala munhilan bijur'ai kal qatru ala ya hei takbirna ya hadi islami kudu pasrahan jeung istri ya daro miyah hei di makna miyah eta teh bener tos suci itu istri udah si bawa dur mamangna teh mang wawan disebut di awal kuning mungkinnya mematan jamul ke atas semulang dari kopi merek dan nasional tahun lu kita dapat kayaknya mata urutakan kan kita ngerti kopi juga yang baik nyet napa orang juga nih nafal ahman yang layak lain nah kita harus akan aja kamu pokok kurang siwarat semulang dari yang kita mau makan kita pakai berabdi kita pilih ya kan terus pasti nomor dak dolar kerja ini ngaji
Tahu ngangkat arah boga dua. Boga teh. Begitu kurang siwara yang di nama pendidikan kudu pada tapi tidak mungkin pohon merenang tentang alumni hehe dari rumah. Akara boga ieu mata itu kabeh itu bukan kitab. Punya jenazah. Nanti ya, kita di rumah dia. Yang bang walikeun mau ditambah iya. Buat balik ke makalah air. Oh yang baik. Tapi itu yang minyak. Tapi itu macamnya itu yang minyak itu teh air minyak. Ngaran istri alal bala tina karusakan alat kanamin. Majaz, ini majaz alal bala tina karusakan. Wala jala tangga dua ieu. Jeung muga teureun ieu. Kalau gak tengah capruk deh. Wala jala jeung muga teureun naon alqatu tetesan air hujan mun hilat ngocor ngarobah eta. Mun hilat eta anu ngarobah dijulhika kana tanu akadu milik anjeun. Lain kana genggerong di korong. Topa katawahin, nah itu percaya pahlawan yang udah akhir kata wahid di bejaan. Mata kia, tonggak apa ngartian lagu makna sihri pribadi sakit. Karena di bejaan, itu namanya nanti gitu ya teh. Mun hilang etan ngarobah di jurkadika karena tanah anu tadus. Kahati berinya namun gitu. Macam ini, pada ngalawan ini. Mungkin masuk kayak ya wae. Tak itu jadi mana contoh wala zalal qatru munjilan amil zala kapayunan ku nabi nganakna nabi beramal atau beramal jadi kelapaan obat zala barihan katika jengkir tangka syarat beramal tarta ilmu bercanda wa tasibul lebar kedak kapayunan ku nabi atawa kuside ya naon alasanana pangna kudu kapayunan ku nabi lah kurang ada mengelan tadi bermantuk ini alasan bukan bikin jijieunan li annal maksudnya min hadihil af'ali ifadatu anna madliya khabarilah mustamirun walam yanqati ilal a'ana. Bos, dasar lawan deui intinya ini. Wah, kaulang nya beda. Eta jangan kaulang ke gerak di mana? Larang. Mana? Dan yang beda li annal maqsuda min hadhil af'ali ifadatu anna madlula khabariha mustamir walam yang qati ilal ana untuk mansor kali itu ya ada mansor matreknya mansor enggak perempuan dengan bahasa li'anal maksudah karena saya min hadil af'ali dina iya pirang-pirang fi'il ibadatu anak madlula khabariha eta maedahkeun saknyana anu dituduhkeun ku khabarna ieu hadil af'al anu opat mustamirun eta istimrar walabian qatikeun putus ilal kana nepikeun ka ayeuna sedangkan wahia binafsiha wahia nurul hayam nurul ini hayam nurul gerasin anak kan nurul wahia binafsiha ketinggalan wahia ari hadil af'al binafsiha binafsiyah nahan af'al nabyun eta nafi tufidu ada mawuqi naedahkeun kana itu ibad wahia fi nafsiha
nafyun tufidu adamal wudu'i. Atau Faidah dahola alaihan nafyu. Faidah dahola alaihan nafyu. In qolabat isbatat. In qolabat isbatat. Li'anna nafyan nafyi istatut. Ini kan li'annal maksudat min hadhil af'ali ibadatu anna madlula khabariha mustamirun walam yastati ilal anna waliya fi nafsiha nafiyun tufidu adamal wuku'i ta'idah dahola alaiha nafiyu in qolabat isbatan li'anna nafiyan nafi isbatun li'annal maksudah min hadil af'al karena sanyana anu dimaksud dina ieu birang-birang pilan otak ibadatu eta maedahkeun anak madula khobariha karena sanyana madul khobarna hadil af'al mustamirun tetap walam yanqati ilal anak sedangkan waliya fi nafsiha ieu hadil af'al tina batiyana akyun jala nabi kan cenah pakiat lesor jadi pakat pecah mohon bariha bubar itu cara dasarnya nabi nabi itu ada baru tumibatna faidah dahola alaihan nafyu di mana diasupan itu nabi pola batas terbaik makna dari isbat kunaon ayat kaidah lianna nafiyan nafi isbat salah ijab tuh makzalah turun. Oh, jalan turun. Nabi. Eta menekot kolok ki jalan teh nabi. Datang mah. Maju terus. Isbat. Mantap negatif. Nah, itu merenya salah ijab bahasa samsiah. Nah itu nabi isbat nabi dinabikin jadi is apa orang li'anal maksuda min adil af'ali ibadatu anna madula khobariha mustamirun walam yanqati ilal ana waliya fi nafsiha nafyun tufidu ada ma'luku'i faidah ta'olah alaihan nafyu ibtalabat isbatan lihatna nafyan nafi isbatun. Nah, hageningan si deh nabi luar buktina nah hijau doa so eratna pangna nah hijau doa sarua seperti ke nabi li'annal matluba bihima tarkul fa'li wa tarkul fa'li nahyun li'annal matluba karena saya tosna anu disupri bihima itu nahi sarang doa nah tarkul fa'li eta ninggalkeun migale matakjan doa ge doa nu mana nabi ya li annal matluba bihima karena saya tosna anu disupri bihima itu nahi sarang doa maka doa harus doa tilah doa tiklah, doa kulapat, lah mataklah, jalan, muga seureun, ini aja. Jadi doa lah. Tarkul fa'li eta ninggalkeun pagawean wa tarkul fa'li nabiun ari ninggalkeun pagawean teh nabi telah maka jeung doa kulapat lah eta disebut sibe nabi pok alatanana li annal matluba dirina tarkul fa'li wa tarkul fa'li nafiyun itu jelas ke bagian kedua al-qismu tsani ma yustaratu fi amalihi ayat dikaru mal masdariyah ad-darfiyah
syarat bisa amalna kudu kapayunan ku makna dariyah dor riyah dosina hiji nyaeta lapat dama taksir matan wamis lukana dama melenge sekle seperti lapat kana lapat dama ngan syarat masbuk bina kudu kapayunan ku makna dariyah dor riyah contohna si madunta musiban dirham madunta takdirna berkata dawa nikah musiban dirhaman dawan Allah wa ausani bisolati wa zakati madunta hayya ayat maduntu hayya ayat muddata dawami hayyan gitu ya. So kunaon kang makna dina lafaz madama disebut makna dariyah pangna disebut makna dariyah alasanana lita wili ma ba'daha bimasdarin lita wili ma ba'daha bimasdarin wa huwa alatus sabqi lita wili ma ba'daha bimasdarin wa huwa alatus sabqi litahwili ma ba'daha karena ditakwilanana lapad sabak da eta ma bimasdarin umasdar wa huwa ari makna eta teh alatus sabqi alat palagi nyalin ngaroba cara disangka lima ba'daha bimasdarin wa huwa alatus sabqi matak mutamari teh alin termasuk kullu harbin soha ayu awala ma ba'da bimasdarin wa huwa alatus sabqi itulah lebih kuliah mausul harfi teh maka disebut mas dari apa? Juta lima ba'daha bimasdarin wa huwa alatus sabqi. Nah, disebut darfiyah. Pangan disebut darfiyah li'annaha ustu'milat fi maudi'in yusta'malu fihi darfu alladhi huwa mudkatatu jadi li'annaha ustu'milat fi maudi'in yusta'malu fihi ad-darfu alladhi huwa mudkatatu li'annaha karena saya terusna eta lapatna ustu'milat eta digunakeun itu di maudhi'in dina tempat yusta'malu nu dipake fi dina maudhi al-adar dorongna teh Allah dibuat mudkata mudkata lapan mudkata mata lamun ditawil masdarna jadi mudkata mohon jelas disebut naon dorfiyah. Nah, lafaz dama kudu kapilaan tu mas dariyah li'ibadatit tajaddudi wal hurus. Benar li'ibadatit tajaddudi wal hurus supaya maedakeun kana anyar nyaran pahmi dipasang kenaon mas dariyah dorfiyah. Jelas nih. Jelas. Tah ieu kana jeung ahwatna urang mengkol meusan sadayana statusna jadi kayyid kana khobar lain khobar nu jadi kayyidna nah ieu ya kapan dina asmawi ari khobar kana jeung ahwatna teh naon disebutna sibe maf'ul bih naon teh sibe Johar makmum sibeh makul kabeh ke statusna kayyid kana musnad nu tujuanana lipat memil faidah wa taqwiya cara mana hal tamyiz istisna itu sibeh apa tapi jadi kayyid pokoknya dokal bele rakyat letamam pokoknya dokal bele rakyat letam lakalo bakayatan bekai nah we makole le bae nah atumureuna lamun dikitu
kena bakal disangka khobar kana jeung ahwatna karena sibe makul di bakal disangka kait tur padahal kalau pas mah istisna itu ari naon mah khobar kana jeung ahwatna majus khobar kana jeung ahwat eta nu jadi musnadna kana jeung ahwatna menjadikan kaitna satu mah pentina ukudul juna warna ukun tukol iman kanal lagi koyatatul maksubah lal maksud tubi jadi status nah kana juna warna jadi kait kana obar beb ukudul jumana warna ukun tukol iman kana allati wa nahukun tuqiman kana allati atas qayyadatil mansubah law aksu ustudi qayyadatil mansubah law aksu ustudi wa nahukun tuqiman kana allati qayyadatil mansubah lal aksudi naon ari maknana kana sok katanya urang papa eta be maknana kana tasyidul muhdari'an bil khabari di zamanil madi tasyidul muhdari'an bil khabari ngayudan muhdari'an di sini bila bari kabarna di zamanil madi ku zaman anu berkakibat tasyidul bil khabari di zamanil madi itu makna kana atau dibasikeun dina dunia mula tasyidul muhtari anu bil khabari di zamanil madi naon ari maknana dolla aya di dinya ngaguratan wa makna dolla aya ittisaful mukhbari'an bil khabari naharon aya kasipatana na mukhbar anu khabar naharon dina waktu siang naon makna bata ittisafuhu bihi lailan ittisaful mukhbari'an bil khabar lailan adha intisafuru bihi intuha asbaha intisafuru bihi bisoba amsa intisafuru bihi bil masaki sorok maknana at-tahawul min sifatin ila ukhra pindah dari sifat tadi saya mata kopet jadi fakir menghidungnya sorol kahilu kariman jadi kopet jadi padur ayo piraku ada dua haji mak kopet kene wae tetap sebila kitab tanro babilin munjalma berangkat ibadah haji balik dia nyekaka maki kopet lain kalau kebadur kiri haji nak marduk gitu haji korek tak sing badur sigi ku haji ingat kan obatnya an obat tapi kurang mudah-mudahannya beres tahun Ramadan ayeuna engke sawana dan bagi ketol naon bagi soleh tamah tingkat amal ibadah mantap lebaran nambahan to'at laisal id liman labisa jadi walakin id liman to'atuhu tazid pilih mardul tahunna ari kalah ka ameng mantap pas boboran silaturahim kamana jeung laut silaturahim makna laisa ayat an-nafyu wa iya indal itlaqi linafil hali lapan laisa makna nabi mun dimutlaqkeun nabi nafyu lil hal sata jaidun laisa jaidun iman nafyu lil hal memakai kain anak kain tak tahu laisa jaidun iman bodak musta gitu
Amsi mudi. Naon maknana mazalah jeung GS nan wapat. Wa makna mazalah wa akhawatiha ieu mulazamatul khabaril muhbaro'an ala hasabina yaktadihil halu. Mulazamahna khabar kana muhtar anhu itu dorongan tingkah. Maka tadi anak madlulah khobariyah mustamirun walam yanqati ila makna. Saudara, mazalah jaibun dolikat terun-terun jaib eta sesuria. Tah mahana lan mulazamatul khobar, mulazamah nakdohi. Al-mukhbar anduka jaib tapi al-hasakimah yang tadi yang diurus saja nama gak apa itu. Tuh kami sekarang bunga ya. Rencana pemain. Ayah mati. Ini betul mereka patung palingnya. Mata ayah Allah hasabimah ya tadiin. Allah hasan ya tadihil. Mata kita yang iya teh asana lamun kana qadiyah muwajjahat mah akapakitan jeung qadiyah muwajjahat mutlaqan. Nya anu ai ribatil awqat wal azman. Mata lamun menyebutkeun jailun qaimun sudut wadawa dengan kana eta mah jangan tuh euy bablas juga teh. Menjadi saumur nama jahil namtu. Perkapan jelem alim. Mangpantes mudawamah bakok pikeun sahat makhluk lalaga. Oh, tangtu ala hasabi mah yang tadi itu hal eta teh maka bawa qadiyah muwajjatan nyumput. Itu. Mutaqwa amat. Cek kayu sudut wadawam di dinya begitu. Bageula mah ampun satahap. Ari geus kabeh keadaan. Geus ngajira, geus ngaji qadiyah muwajjahat, kapikirna teh. Ketakan pula itu, itu sok gerak. Aku apa yang kolong nak? Tapi apa yang? Sakapun, kita masa sakapun. Masalah saya dolikan, masalah amrun azrokol ainen. Turun-turun jadi tak kolong kau besok mobil. Besok kolong mobil jauh kita mah. Kenapa? Seri doi itu tu kolong mobil. Azraqul ainen mata Allah akan mayak tadhil kenapa mereka terbentuk amanagana wa makna jama baqiya was tamarro supaya tajadu dua huruf datangan ma on gitulah hilang jelas so beruma dimislahu qad amillah Inkana berul madinin ustuk milakan kata-katanya ya dibawakan ilmu ma'amimah bahwa anak cinta wasna statusnya adalah kait karena khobar alias musnad lain khobar kait karena cinta wasna berbeda jeung tan lamun dina pilotan eta nu jabar kait karena naon pil doroba jaibun amro ta amro kait karena doroba tarantana juga awal statusnya fiil nah iso makana menjadi kait fiil khobar nu jadi muqayyad alias musnadna satu macet bet pukudol kok panahukun coba iman kakalasi qayyada ilman subaklau asuh tuzi wa khairunatin mislahu qad amila ingkana khairunatin min mustu'amila wa khairunatin jeung adi salian ti ilmadi qad amila etanya tak amal itu khairunatin mislahu karina tetap seperti mati kait mutasil takit disarti ingkana lamun kabuktosan naon khairunatin salian ti ilmadi min dina itu minusnya itu mati untuk nila etak dilakukan itu boleh harus mati terus lekas nasara
Kan sajakeun gang lumayan we aya tatimah dina bacatul marbiyah. Tatimatul penyempurna masalah. Ulhito disoro af'alun di maknaha. Ditilukeun kana lapan sorok pirang-pirang fiil nu aya dina makna. Mana hiji? Antaranya. Angan warian aldo. Ado aja. Ado. Oke. Ado. An aidon sama dengan sorok mana dia? Itu tuh aidon kan balikin. Kabalikan kuring mana sorok. Kedua lapan rojaan. 38 ada, 48 istahala, 58 koanda, 68 ada. Nomor 78 ja'a, 8 irtadda, 8 tahawala, 10 goda, 11 roha. Ayat teh sarua jeung 8 naon so saha dakaroha bil kafiyah. Lumayan aja. Sama saja mungkin dinasiran Arab ya aya godat min alaihi kata godat min alaihi bahasa yang mulia godat dinasiran dina Arab ya dengan mitologi eta godat di mana sorotnya godat jadi kete aya mata daya godat makna sorot selajang wahlan hanya oke anna hadhil qad tanyana ieu bi ieu teh kana cinta watna ala atsamin seueur bagianana mana hiji madin lahu mudhari'un wa amrun wa masdarun wa wasf fi'il madi bogaeun segak mudhari bogaeun segak amar bogaeun segak masdar bogaeun isim sifat mana kana nepikeun kana lapat soro sarasina 7 kana dola, baka, adha, asbaha, sorok, jeng, jiwa sebagainya. Surah 7 dia. Sokana, ayat berapa? Yakunu, madar, kawanan, isim sifat, ka, irun, amar, ku. Tuh, ada saja. Dola kami, dola, ya, dilu. Dolil tanya, dolil mana? Dolah ya dulu, nah, dilalan, dalilun, dolah, dali, itlah, bata, ya bitu, mabita, bait, mabit, bitlah, abit, adha, yudhi, idhaan, mudhin, mudhan, adhi, latudhi, asbaha, yusbihu, isbahan, musbihun, musbahun, asbih, latusbih, amsa jum imsaan mumsin mumsan amsi latumsi syara yasiru syaruratan syairun masirun sir la tasir. Kita ini bagian kedua wa madin lahu mudhari'un duna amrin wa wasfin pieu madi bogaeun pieu mudhari' man ngan teu bogaeun segat amar jeung isim sifat kebogaeun sehingga masdarna apa salah lapan salah jeung baratna hanya pieu mari jeung pieu mudhari mohon zala ya zalu fatiha ya kaku mohon itu naon deui bariha ya rohu in ka ya paku hanya tak itu kebogaeun amar kebogaeun isim sifat pakan kebogaeun negat mas dan a bernama terakhir maksudna bagian katilu madin lah mudhari lahu wala amro wala masdaro wala wasa keboga fi'il mudhari keboga amar keboga mantu isim sifat mana dua laesa jin lapan jama singkatkeun we dina syarat kana cinta wasna teh kabagi dua bagian hiji ma ia tasarrufu tegasna muta sari kadua ma la ia tasarrufu tegasna jamin
anu mutasarif ma ada laesa wadama selain laesa jeung dama jumlahna 11 anu bermutasarif jami dina naraha 2 hiji laesa jeung lapan dama ngan beda-beda aja laesa mah jamidna ittifaqon alidama mah jamidna isbal aksar laesa mah jamidna ittifaq alidama mah alal aksar kunaon tenaga pangna lapad laesa jamidna ittifaq yin elatu wae li'annaha sabihatun bil hurufi li'annaha pangna laesa jamid ittifaq li'annaha sabihatun bil hurufi fi kauniha la yufhamu maknaha fi kauniha la yufhamu maknaha illa bidikri mad'uliha li'annaha karena sanya nalaisa sabihatun bil hurufi etaknya rupaan karena pirang-pirang harap di kauniha dina bukti na lapat laisa layuk hamu maknaha wa bisa ditami maknaha illa bidikri mad'uliha kecuali sarta dicarioskeun mad'ulna karmo nah hari lapat dawan jadinya inal aksar pangna dama jamid indal aksar elatna li'annaha silatun 5 ad-darbiyati li'annaha silatun 5 ad-darbiyati wa kullu fi'lin waqa'a silatan 5 wa kullu fi'lin waqa'a silatan 5 ad-darbiyah ultuzima mudiyuhu ultuzima mudiyuhu li'annaha karana sa'nya nalapat dama silatun 5 darbiyati eta jadi silat pikeun ma'adar dia sedangkan wa kullu fi'lin waqa'a silatan 5 darbiyah sapur-sapur pikeun anu tuminta jadi silat pikeun madarbiyah ultuzima mudiyuhu pikeun sega pikeun mati na itu indal pangna jami silat ada kumaha aturan ieu wadoru madin nabila islah selain fi'il madina bisa diamalkeun saperti fi'il madina bae bener salian fi'il madi bisa diamalkeun cara fi'il mad tapi lain in kana wadoru madin ilamin mun salian di eta fi'il madi bisa dilakukan di etama di kata-kata baca ayat madi boga mudore boga amar boga masdar boga isim tak pokokna mah fi'il madi musejena ayat juga etama di videona bisa diamalkeun saperti fi'il madi nasahat kangin yang ieu harusnya sapertos sebenarnya tadi ama eta kan hanya fi'il mudore berarti gua hanya rokut fi'il mudore nawu kudu bisa naon pertama cara fi'il tak boga mangkar ya saja kalau izin sita kahatos maka selain saya fi'il mati nah mun aya itu eta lian mati dilakukeun tina mati bisa amat cara fi'il mati nah disebut naon mutan mantap tasrifan tina kana juz'ah wakna kami bisa bae beramal cara fi'il mati nasabna tegnaye berarti Allah nasarabta min nasab min masdarus kabare ya ta'ata pun jadi kan lantakan mucapi rakul likati muslihat nawati ya oh itu mana tuh yang mu'lina mana hiji fi'il mudhari ayat dirinya yakunu zaidun iman dalam Allah wa yakunu rasulun alaikum syahidan
fa'il yakul ilina ar-rasul habarna syahidan kadua fi'il amar janda kuno qawamina bil qisti manamar kuno isimna wau mabni sukun rafa habarna qawamina asal beradar anjun qawamus dalam kul kuno hijaratan al hadisan amal kadul isim akhirnya contoh Zaidun kainun aho ta'ala langsung Zaidun aho ka datang isim bertanah ulah kainun Zaidun aho ka itu jukirkan Zaidun kainun aho ka ini mohon gitu nih. Di mana isim beramal untuk isim ada? Tapi ingat karena ada barang kok imalunil panggil. Kepilih mufa'ilan ingkanaan mudiyih wa liat ibhaman au harba'ni dan au nafian au jasifatan au musik. Maka pula kainun jangan ahoka. Kebirkan jayadun kainun ahoka. Dalam itu semua bisa kena berdobrak karena itu bakal datang syarat amal isim tadi. Jelas pisan. Atau mana isim kainun? Yang takdir wayah. Takdirna. Kuat balik tangan. Jahe. Kobarna. Ahoka. Contohnya si Iran Barat tadi. Wama kelena yudhil. Bisa sakatat inan. Ahoka. Tidak lampil. Belaka menjidan. Penwaka direkan ada nusurane melar menanjat tasan manggehan tanahnya lama sendiri gimana kawan sendiri pokok akon yang sendiri kok ini pisan lama jengke tak ulung Dapur jalma yubi ngadohir ke iman al-bisasata biar budi senyum selalu kainan eta anu kabuktosan itu puluman ahoka eta dulur anjing eta bogorleun ka anjing eta resepeun ka anjing ida lampul di mana teu mendakan anjing hikaman mun tidak kanu nyalametkeun laka ka anjing arisan karasa mah belana wong waka itu mata eta mungkin kaos ngorbanana yakin pokok lamun kitu kapan-kapan ieu aya keterangan mawaddatus sadiqa tad harus waqt soin itu catat mawaddatus sadiqa tad harus waqt soin baru itulah cinta sejati pengalaman apalan lainnya ilangnya pengalaman banyak itu pengalaman tuh setiap tete luar biasa jadi kan kita pribadi akan mereka sih kalau itu bukan kita punya anak ya cina amoy lah abdi kata saya cuma tinggal longgar tapi itu sulit bulan dalam pulus maka kita lihat apa uang dan pun bojo itu dia apa tete nepikan sebelum itu nilainya ya menurutan ditinggal sebenarnya bohong sudah pondok wae 40 wae 40 tingkat tetes kiri tinggal kan kamu oh nanti tak pondok wae yang ini iman kata mau ikut guru teh kata buku guru yang tinggal bahkan ketemuan 40 penting mana yang nak pondok akan berangkat ngasih dagangan tuh yang nyerah bunga penting yang tak punya maka orang mana yang sendiri ada di munti puluh penting dulu makan mau apa terbaik dengan itu kan teruan lagi itu lah tok
gitu ya, enak lagi. Mual mengajarkan tata ngajar tauhid, nyambung kira dak gusti mah. Karena apa adanya, apapun yang terjadi inilah jalan yang terbaik. Tinggal itu, kalau kata mewek iya, mana jangan kaitan taho, tetap jangan tuh betul sih. Warna oke mas, dah taruah taruhnya yang mungkin anwah salah panas istilah mangsa ulama ikan anak iso dimakan anak nah ayat mandar nah itu nah wasoin tetap anak lah mandaron karena anak iso bogal mandar mata amr contoh di nasiran bahar tawil bukadun rahil minsa jatuh mihul tata lah laita yasir jadi pamimpin sana al-kata juga di kaum al-kata sahabat orang yang jadi presiden ya dibatirin usaha baturan wa ilmin sahabat bijaksana tuh maka seorang pemimpin bakal didorong masyarakat dan membuka jiwa batin jeung hilin apa sih mau angkat pemimpin anu rakus hamatuin ya heueuh atuh beakame jalan anu tunggu-tunggu duit direpasakeun itu dipotong di mana kerjaan pasantren si Imak jangan ngalalap buka tingkah mana apa sampai tahunan anu lalu anu perjuangan yang kata ayam berarti apa nama kapan berarti tapi ada orang-orang di kota aku pengen di jalan orang-orang mereka tersebut berarti kamar itu nama tadi yang dipanggil entah sempok lagi dia kirim ya memang itu ada kejadian ya anaknya kare lagi jabrina di luar nah mau dijabrikan masih ada di jalan oh, raja berikan cara apa? Cara itu apa kan? Akan diurus. Tahu kan awal dia asal diatur gitu ya. Mana dijabrik itu diatur nah jabriknya kudu aya siang. Jabri berisi, jabrina berisi, maksudnya umat. Pengwani-wani ngajabrikeun kan samu abang samia. Lamun juman johar samia terus molosok siap oke jabri. Gitu. Sok emut kasan didaruhitan dengan keun bener gara-gara ya Allah lebih. Mata sejika lah dia preman saja tadi enggak. Tapi di mana bersifatkan wah luar biasa karena saja kalau takman kalau bahkan tidak pernah saja hari itu kan sama itu para nyeri jam 1 jam deh untungnya hari ini habis hari lagi marah ya kan karena tapi tidak bisa dicek dari kalian deh ngalahin jam boleh itu rekam itu dua ganti kedua arah kali dan orang lain mana ya dua mana ya kita gawe jabri deh ayat ke sakalian mata sakalian itu ngejemput nampak diketek dan kurung sakalian ya darah gusma itu pada sih oh jadi itu nggak sih perang tak kopiah nama wa kaum kajin hari kabuktosan anjin iyahu eta itu sud atau siadah yasirun eta anu gampang itu kawan alaika kakan manhamil kawan ilinna ka hobarna iya beramalkan beramal jelas ke Wabijani atawa sutol hobar
ajiz wa kulun sartahu jama hamur wa ajiz sarang kenah nengingkeun di jamiha dina sadayana madhura kana wa akhwatiha kana naon tawasul badari kana nengah-nengahna boban maksudnya deh kana sareng akhwatna nu 13 sadayana bobarna disimpan di tengah-tengah kana zaidun iman mana khobar sok katengahkeun kana iman zaidun di mana jadinya nama saya wajah wajud taklima idlah barat wajah wajud mengatilinya kapan tadikan kobar biasa mayu nan kana mun aina geus datang kana jenang warna berarti kobar nila angkana isimna aya di tengah-tengah antara anu jeung isim mata kebretna kana tadi wajah wajud tadi main kadang-kadang jangan tanpa terkecuali rek anu mutasari rek atu sami kobar kana jin akwatna oleh disimpan di tengah-tengah anu pokokna dina bener ge wajah wajud tadi main munan note disimpan di tengah-tengah sepanjang tidak ada mujib takdim tidak ada mujib takhir mohon mataknya mungkin takdirin mohon di rumah lain ayat jawab takdim wa takhir wujud takdim tak anu jawab takdim khobar ayat di tengah-tengah sepanjang di ayat mujib takdimul khobar di ayat mujib takhir mantap secara ayat tak anna akhbaru hadhihi al illam yajib wa itu dengan takdimuha ala ismi wala takhiru anhu ya cucu tawassutuha bainal fi'li wa ismi iya khobar kana jina wakna murid wajib mayunkeun khobar kana isim teu wajib mandorikeun khobar fil isim maka munah eta khobar isim di tengah antara isim jeung fi'il maka sepanjang tidak ada mujib takdim tidak ada mujib takhir mujib takdim sabaraha tadi sabaraha opat rawo ende berhak membawe masalah lain mujib takhir 5 warna indirir langsung saya etak obat menang di tengah dengan contohnya kana jaibun ko iman mulatun kana ko iman jaibun contoh yang wajib takdim berbalik seperti kana dari sohibuha karena dia seperti dari etak tetap dilebat dan sahas sohibuha anu ngabogaan data etak wajib wajib kayun terus isi dibangkar sabab diisin ayat dia bakal balik karena dan oleh Allah ya utatonir ala mukadirun lapar warun batas irtibat karena betina kapia lahi ya parindami yujib lahu tahiru hilap dari kata nafas tadi di nafas jatuh matiya ayat kan ya tuh contoh wajib tahiru apa ini kana ahi rofiqi kana bukti saha ahi eta dulur abdi saha rofiqi nu ngarujunan ka abdi patumenan ngaliakeun rofiqi salah kana eta bukti saha ahi dulur kuring rofiqi eta anu ngarujunan ka kuring ahi jadi isim rofiqi jadi khobar tenang rofiqi dipayun dia jadi khobar sinan kana kunaon li annahu la yu'lamu dalik li adami dhuhuril ikrab sabat sari naonana ikrab masih dibacakeun kana fa'il maqul wa akhiril maqula en langsung hadir la akhiril maqula en langsung hadir darata Musa Isa Kata wa akhirul maqalain lada contoh anu bapak di tengah-tengah kana qaiman
Jaya dalam Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini tadi mual pasti obat ini lagi terus kecuali ada nutak dan raha siap nutak aku ada tadi ima kosar inna tandun ima tabahu ima tahu bahar asalatan bakat tamu Sudah, maka oleh kami hebel nasi ilahi maksusan Alkah milih balik milih awal alif tasawukin alif apa gitu kebet cuma sekalian apa mengkata ada eta so dalam bentuk itu ngomong aja di mual jamilulun murtad itu sakarel sambung nyambung itu sok papat kagok itu jadinya favoritnya kan kusut atau tongsilan kusut favorit kusut Sabdan wakabali kata apa yang itu jadi sampai tanah tina iya lain kalau orang karena jelas watna minal mutasarif wa koerihi ya cucu tawasul akhbarnya besar bilakur ya tentu pokoknya kalau karena jelas watna kenging dipayun ke rek mutasarif rek jamin syaratnya untuk ayat mujibkan ilmu sabar ke ayat mujibkan irul sabar wana olah soribul irsad hilafan di Jawa ditakdimi kembali lain salah dia semua kan kita letak kemudian kita ada kabar lain tabungan jamin tapi tetap wasawabu Jawa suhu kalau benar mah menang tak ada kabar lain contoh Nabi Nasiran bahar koyil nasi mau al bin Adi al-Ghasani al-Yahudi koyilna itu bahar koyilna asimau al bin Adi al-Ghasani al-Yahudi asimau al bin Adi al-Ghasani al-Yahudi salihin jahalatinna sahanna wa anhumu salaisa saraan alimullah jahulun sadi kata naroskeun anjeun ni ieu teh kisah hiji jalma keur nyariosan ka hiji istri dijana ge walaupun sejen pamalas dicondokan sejen bogoreun ka panyawae ngali Edak yang al-kisah buat yurot ibu imro'atan Tantobaha huwa wal-ahor pamalat dilahor Iya saja si mau ate kernyariosan kahiji istri nu eta itu dipika bogok ku si mau ate dipika bogok ku sejen jadi gizi rebutan rebutan ngan eta ini lain bogok karena kasih mau bogona kabatur kalahatan cemburu nih ya, gitu. Sok kisana gitu, mata seksi mau al, kayak itu dipika bobo, nah kayak itu bobo nak batur, seksi mau al, kali kudu minta anjir istri, kudu nanyakan itu anjir istri, injahati lamun terapal anjir. Anak saya tuh kabar tuh di situ apa perasaan kuring minta pede oi aku sok sama kuring mas saya ngomong tidak ribu orang tuh aku pede kadoi itu bobo sebut itu kali kudu nanyakin anjir in jahati lamun dapat ajir anas kamu sak anas dina tentang kamu wa anu dunia tentang kau ya kuna teman kayak mau tinggal boleh coba tuh tanya kenapa tur sabab palaesa karena itu sawaan etan akur saalimun jalmaan terang wajah jeung bodoh mau bi akur jangan apa jeung apa mana enggak
Waka nolak perencanaan apa karena keadaan diri sebenarnya. Waduh. Siapa laku begitu ya. Ari hekes jadi kalau berikan turunan kiai siapa pinter hanya kan nolak sebenarnya. Mana contoh mana lain sawaan alimun wajahul isim alimun hobar sawaan amil lain dipasangkan kayak ini wanataro Ibnu Mukti jeung Imam Ibnu Mukti guru Ibnu Malik Awad coba ngalawan kamu bicara Ibnu Malik Awad rek anti tawali anti dirola Tauhan Imam Ibnu Mukti anak khobarok dama lah yata kota malah lihat khobar dama jadi biasa mayungan karena isimna tahu Ibnu Mukti pala takurat la ashabu la usahibu ka makdama ko iman gayadun la usahibu muarek nyarangan abdi ka aa madama dina sarat ilang jeung ko iman eta ngadet saja dengan terhadap dengan sepanjang dan ayat betul iman mani begitu nya malum dia tak nah nu kuy muadai muadai narima ari batur ditarima teh oh kadieu nampak naon ya hayang secara ruwet kuring narima ari maneh masih kena narima batur bukan itu setiga matakna iya yakin mun tidak ada kata-kata hanya kepada buku kita kan diterima kunaon sudah masih ada kalimalan saja kamu gimana bu cinta padamu siapa cara bahasa balabu bu cinta padamu tidak bisa mungkin banyak orang lain amus mari kita bobot tapi mungkin hanya kepada buku cinta itu mah Prabu kapan tina wajah tapi kita minta bawa beda nah bukan cuci ya karena tak mata kejuan segera mata sopan tinggal netane namun kata-kata harus juga nyolohan pakai menang-menang satu kalau wae kumaha itu toh itu tapi wasowan sikal anu bener mah jawab karena aja ngopar lain tak mayunan karena isimna contoh adina hakir bahan bahar basit papa sadayana sok atuh lati bangil aisima tamat munat gosotan lazatuhu bit dikaril mati wal hirami bit dikaril iddakaro yada iddikaro latiba itu tidak jaksa latiba saya tahu akan mah tinggal yang dina kawah itu pilih lepas latiba teu aya kana lil aishi eta tetep bikin kehidupan nete semplek mincak semplak mundur kena maju kena ampun ieu hirup teh mah sebuahan wae tidak ada kemajuan gitu orangnya makdama dina salah hilang dan munag gosotan eta anu di kotoran naon ladzatu kanyunahan kalezatan ais di kotoran ku naon dikaril mauti ku ingat wae kana naon wal hirami jeung kakorotan sok kehidupan sok sanajan serba aya mual karata lamun salabina ingetan kana mau rek naon apa bisa nama mana tadi sorry samir wala tajal zakirol mau tadi sianu dolalur mugintan maka wasiat tekhluk manur ya bunaya indah dunia tahun amin dan baru fiha hasil minat hai anak Allah sehingga dunia bagaikan lautan sangat dalam kotoru fiha kasuna nyata geuti kerlep pihak dina lautan dunia saha kasuna mayoritas korban jelema diteuleum dina kanunahan dunia maka hati-hati ya bunaya inna dunia bahrun amin
Mohon diantawisna ciri anu piteuleuh dina kanunahan dunia tertipu dengan kenikmatan dunia anta jemaah malam yakhluquhu resep ngumpul-ngumpul hatta bakal ditinggalkeun mau. Tapi termasuk siada dulu dituhliku nambah dosa mata hancurkeun. Duraka yang akibat terakhir maju. Istighfar masa kali salat di bari nunutan, bari duraka ngapusi. Termasuk nomor katilu, termasuk tarku amalin yudhili ninggalkan amal anu matak nyalakan dunia. Karena berjamaah mah sepurun, karena amal hati mah sepurun. Kenapa jangan dong di parungan, di parungan, lampu berusaha di parungan. Kata ciri katipu dia ada kejadian, yang dia ciri katipu. Termasuk ayat jemaah malam yakhluqu siadatu dulu bentuk likuhu tarku amalin yun jili maka ingat bekal ke akhirat obat maka kan ingat dongengnya aduh ya kasih dah mana Jen kahiji pasal saum asaum sihatan nafsi nomor kedua as-sodaqatu sodaqah nomor katilukna nomor katinya yang gede kiamulelnya kan kiamulel nyaring penting saya berdagang gitu saya rulaya nyaring penting ngadon ibah dah tokat ka Gusti numaha suci kieu nah dari ini dikira ini natan tidak saya ini kan mungkin jendin asia. Tahun hayang gampang nyari penting kunci na opat. Jadi singgeto tawang wudu. Kami tawang wudu tadi wudu batas saya lahir. Maka sah bisa akhir teh sing kayak wudu komo salat 2 rakaat dulu. Ditambah salat dengan dekat waktu lupa teuing. Awalnya nyari penting ya. Nomor kedua zikru. Di keruak qoblah dulu disamsi. Eli kalau memek maghrib tetap diajarkan ke masjid teh kita tong seudon kagus nudon nongkrong sok di jalan mah tapakur kabelah kulon gitu. Maka sahaja memek maghrib ke masjid ayun kiblat dibuat baca Al-Qur'an gitu intikasinya. Insyaallah nawaris juga boleh ibadah tapi nak lain dengan dulu. Nomor katilukna tarkul kalam ba'da kulli shalah ninggalkeun nyarita sabada setiap salat ulah kana wangkong ngawadu ka mana ka kitu. Nomor kaopatna wa ibadatun ihyaul waqti ba'da final maghrib wa isya. Nah nyurupkeun waktu antara maghrib jeung isya. Mata pada maghrib isya teh ulah akan dipake ngawangkong ka mana karosok di anu salat mata keur praekna sok ngajaran awalin 20 rakaat. Maka carana jangan kesampaian ayeuna keur kapotong sok cukup 2 rakaat. Sok disebutkeun salat lintas bitil iman kata-katanya di kawal aya. Bawasna Fatihahna sabada Fatihah masing-masing kudu genep kali. Gitu, itu saja. Pada anak Allahumma inni astaudimuka imani fi hayati wa ba'da mamati. Itu di paling pada doa. Maka tersebutlah salat litas bitil iman. Sok jalankeun bisi awamin 20 rakaat. Itu apa ngaji nah tentang 2 rakaat. Bawas kurukna genep kali. Kedua Allahumma inni. Gitu. Datang mana anak ayat ditawar. Gerak buka. Ayat ini tentang sholat nawafil. Berjailah kalau kita terubah ayat. Menyakitkanlah gerakan. Dengan halaman pokoknya halaman buka web penyaliran. Tuh itu jangan masak sanajan segala ayat. Mual karasa lezat nak kehidupan. Dan di barusan ini ingat malam mual ayat. Komentar sedikit, ngeriuk gempa hayo-hayohan. Tahun kamari kapan gempa ngakari kasih dalil. Akhirnya ngeriuk si gempa saya Ramadan ayeuna. Sok asa ingat pada keterangan tak pernah kiamat teh pasti Ramadan. Yang Ramadan istirahat.
keterangan. Di tengah di terjemahan kan bukan mana. 2012. Wah, sama. Ini kan ini tak mana contoh dan mahkamat munaf gosotan lakatung amil mahkamat khabar munaf gosotan isim lakatung jelas deh. Wa kullun sabaru damaha dorja itu jadi mutlak karena din akhwatna rek mutasarrif jamin menurut kaul mutamat khabar makanya disimpan di tengah-tengah sepanjang tidak ada mujib takdim dan takhir. Wah, kemarin khabar mihelan amil nahda wa kullun ari sadaya na ulama. Tanglin jeung tostina mudah pilih. Wa kullun jeung ari sadaya na ulama tadli jiwa ari ismi hadur eta nyegah itu kullun. Sabqahu kana mayunana khabar jama kana lapan jama. Betul. Sadaya na ulama na sepakat bahwa khobar dama tekeni mayunan kanan dama. Ya dengar, madama zaidun qaiman tak silafat qaiman disepakati tengah milaan kana dama. Anu mencakup kana dua masalah. Imma mayunan kana dama nawungul, imma mayunan kana dama madarya. Jadi terbiasa iman dama terbiasa iman dama apa saja menikot tenawal rawal kamu cukup bapak maka sudah khusus ke dia kawalong iya mau cari orang nopeng ya dah sepakat kabeh ulama tahu bahwa obat dama terkenging mayunan Kanada iman mayunan kana jamak unggul mako iman jamak tekenging iman mayunan kana jamak jeung makna dibaca iman maka jelas itu apa maku ya lamun amil selain lafaz kana khobar boleh milaan amil seperti kana zaidun iman menambah dibaca iman kana zaidun tak kemudian malapat dan saya jangan sok yang kunaon cenah gedang pangna lapat khobar dama kemudian mihelaan kana dama na wungkul alasan sok li'annal mausulal harfiyah li'annal mausulal harfiyah la yufassalu bainahu wa baina silatihi bima mulihat li'annal mausulal harfiyah karena saya tosna mausul harfi naon teh ya eta makna dari hadorbiah leres la yufassalu eta teu meunang dipisah naon bainahu antara mausul harfi wa baina silatihi jeung di antara silahna bima muliha mul silah sekarang li'annal mausulal harfiyah la yufassalu bainahu wa baina silatihi bima muliha mausul harfi silah mana ya dama isimna din khobarna dama terus ari khobar makmur silah terus saja tak mausul harfi ketentuan temunang dipisah antara mausul jeung silahna ulah bertina silah manta eta khobar dama temunang milaan kana dama tak meme sabada mausul na makaria dibaca iman dan begini kemudian dialahkan li'annal mausulal harfiyah la yufassalu bainahu wa baina silatihi bima mulihat nah hafalna teu meunang mihelaan kana emak teu meunang iman dama alasanna li'anna
masdariyatun. Li anna ma masdariyatun atos wa ma ba'daha silatuhan. Wa ma ba'daha silatuhan. Wasilatu la tataqaddamu alal mausuli. Li anna ma masdariyatun. Karena saknya ma di dinya teh ma masdariyah. Wa ma ba'daha ari labat muayat sabadana silatuha teh silahan. Sedangkan wasilatu la tataqaddamu alal mausuli silah moal bisa miheulaan kana mausul. Jadi madama zaidul qaimah tak makna direkan material mausul arti dama zaidul qaimah itu silah satu kuona. Ari khobar merupakan cucian ini silah atuh lamun miheulaan kana silah syarat kayak miheulaan kana mau sekaibat nuna silah miheulaan kana mau. Jelas eta jelas. Jadi itu sepakat kabeh ulama nahu bahwa khobar dama tekeni mayunan kana dama imma dama nawul imma kana dama jeung makna matak teunang maca mako iman dama teunang maca ko iman maca. Jelas kadakasan khobarin manafiya tajibiha madlatan lata lihat sakunya akan kene wae lah kadang eta tetep sapertoskeun itu mah ukur sabuk mana teh sabuk kodama dina pada hadoro sabuk khobarin ari mihelakeun khobar mah kana lapat mah anna atawa di patuna udah sebenarnya sabuk khobarin ari miheulaan ana khobar mah kana lapat mah annafiyata anu ngarapikeun itu mah maksud carana paci maka kudu ngadatangkeun anjeun biha kana itu mannafiyah matlubatan dari anu disandingan ku khobar la kaliatan kekengin bari anu nyanding kana khobar. Meja sepakat kabeh ulama bahwa khobar dama teunang miheulaan kana dama nya itu kana naon kana ma masdariyah wa kumaha lamun khobar miheulaan kana makna fi kain teu walal musannif kada meleke cepet dapat yang ngemeh dina pada teu kenging naon sabtu khobarin makna bias khobar miheulaan kana makna fi tekeni kalawat lah bade makna fi nu jadi syarat kana amal amil rek makna itu jadi syarat kana amalna amin kedai khobar tekeni mayunan kana makna fi kalawat mutlak rek makna fi nu jadi syarat kana amalna amil rek jadi syarat kana amalna amil ayat kata daya tuh makana nabi syarton bi amali cara mazalah contoh mazalah jaedun iman mana khobar iman tak iman teunang milah mah yang dibaca iman mazalah jaedun saat cuma akan nabi jadi syarat jangan deh terjadi syarat seperti mana makana Zaidun iman ayat mana sih? Asun mana jadi sekarang mantap. Bercakap amanat terkudu pakai syarat. Tak, saudara mana? Iman. Kemudian dibaca iman makana Zaidun. Kunaon kenake pangna khobar kemudian nilaan karena makna via ayat ayat ayalah tah dina bahjatul mardiyah wama laha sadrul kalam nah tadinya li'anna laha tadinya li'anna laha as-sadru li'anna laha karana saya posna eta tetep pikeun makna via
asodro ayat jadi kalitan alam. Makna kemudian obat milaan tanah nabi. Kumati karena mati bihi makulatan paling datang ke makna pihak sinat disandingan bobar ulah nyanding karena obat iman jala akengi ngaku iman jala sekengi iman anak kengi ngalamun iman makana kengi kahapa saja itu kulantaran kayitna manapi secara ayat wa mafhumu kalami annahu idza kana nafyu bigorima lamun nafina lain kulapat nah ya jujur takdim orang obat mainan karena ada waktu nafi lain nah contoh iman lam yazar jaiduna iman lam yazar jaidun muntalikon lam yakun amrun gitu jelas tidak jelas jadi aku obar terus kini mayunan karena makna dia kalawan mutlak rek makna menjadi syarat karena amal eta amil rek jadi syarat karena amal na eta amil gitu ya paling oke eta si nabi sampingan rupa tadi makna bilah kakara obar temenang obar anu disandingan bunga nabi wah kumaha lamun lapad laeta menang obar nabi hilang karena laeta beda tadi kan sama kekeningnya mohon terus aja lah ini malaeta waman usabdi hobarin laeta stupi waman usabdi hobarin kan oksan menindai yang hari nyegah karena nihila anak hobar laeta kan alapan laeta ustupia eta geus dipilih hitungan nyegah karena hobar lae tak nihilaan karena laeta eta dipilih jadi kemudian hobar lae tak nihilan kalapana tilap cuk sakao kengi cuk sakona kengi tak kau atau terpilihnya kengi laeta dalbun iman siapa yungkeun iman laeta dalbun kan sekal masurna anu dipilih kengi dibaca iman laeta dalbun sahan memenangkeun pendapat imam Mubarak, Imam Jujaz, Imam Robiyun, Imam Ibnu Sirat, bahkan mayoritas ulama mutaakhirin termasuk musannif ilaman ietaman karena nyegah temenang anu ngamenangkeun wa dhahaba Abu Ali wa Burhan ila jawaz Imam Abu Ali jadi Burhan karena ngamunangkeun eta masih jelas kantun waktu tamamin makdirotin yang tadi sakit lah ada kasat baris